Sugri pamiarsa sampurasun wargi-wargi sadaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang tepang dangu deui dina pedaran acara dongeng enteng anu kajomantarakeun di radio Kamemet ka Sugri sadaya. Ayeuna urang baris medar carios naskahna ditulis ku Mang Giok. Dinten ieu urang tos nincak bagian ka-8 dupi carios anu baris kapedar dina judul Uru Ara Cameti Galing episode Si Injuk Kawung. Kumaha cenah lalampahan ieu carios teh ka Sugri pamiarsa. Naon wae rupi-rupi kejadian anu baris kaalaman tur nu baris lumangsung dina ieu carios, mangga geura bandungan ieu carios ti ngawitan dugi ka tamatna engke. Kang Gilang saprakanca di studio ngahaturkeun wilujeng ngadagukeun hiji carios karya Mang Giok dina judul Uru Ara Cameti Galing dina episode Si Injuk Kawung. Kacerina andika urang pasilatan darpan unggek malah bari sungkem manehna nembalan. Leres sim kuring obatan ti padepokan linggar dahana. Alus dengekeun ieu dua gambar teh mangrupakeun buronan penting pamarentahan. Andika bisa miluan kana ieu sayembara ku cara nyerek ieu dua buronan boh paehna boh hirupna atawa sakurang-kurangna mere laporan lamun parang ningali manehna ku kolampangan. Oh, mangga sun, mangga. Tah eta nu geus kolot katelah naki Anjali nya manehna dalang pambarotakan nu dilakukeun si Wikramajaya. Nya manehna dalang pambarotakan anu dilakukeun si Wikramajaya. Sedang eta gambar nu budak kene marupa anak bungsuna si Wikramajaya nu hasil ngalolos. Ngaran katelahna Rakian Angkawijaya. Coba nah andika ketarik pikeun ngiluan ieu sayembara. Atuh tangtos bae sun. Nanging nah leres kitu upami hasil ngengengkeun eta sayembara baris dileler emas kulak peti. Atuh nya tangtu baraya. Janji Ratu Mosulaya sacangkreun page sagolek pangkek. Darpan unggut-unggutan siga nu heueuh katarik. Kumaha? Nah kira-kirana katarik jeung kapita? Oh, katenan sun, katenan. Abdi opatan kana tangtos kapita. Terus nah andika boga niat rek milu sayembara. Abdi janji pasti ngiringan sun. Angin eta oge saupami izin tinu janten guru. Alus euy. Nya olobe guru andika sangkan ngidinan. Malah mun perlu ajak sakalian sugan jeung sugan aya jodona. Andika sapadepokan hasil nu dimaksud. Nya mangga juragan, keun. Sadugina di padepokan urang usulkeun ngeunaan ieu sayembara. Nuhun. Si besandawa ka tembok unggut-unggutan tanda sugema. Atuh saterusna ka tembok eta rombongan prajurit teh ngaradon nginum bari dalahar saseubeuna. Geus seubeut tuluy arindit malah make jeung mang majarkeun kadaharan darpan sabatur-batur. Kumaha euy? Nah maneh bener-bener rek miluan eta sayembara? Badri panasaran. Teu rarayang teuing. Nu geus ge. Ukur janji. Geuning sieu, bieu si laing nyanggupan. Lamun urang nolak, mustahil daek mang mayarkeun urut dahar urang. Dar urang opatan. Malah boteng mustahil maranehna ngaledek ka urang. Sadarea kaasup
ngerdilkeun padepokan Linggar Dahana. Bener oge nya euy. Tetela si lain da cerdas oge Darpan euy. Ceuk Badri ditungtungan ku seuring ngahaha. Ayeuna mah hayu, leuwih hade urang buru-buru mulang ka padepokan. Nya hayu atuh hayu. Onggo ka memang geus sono ka indung budak kitu teh. Akhirna nu opatan carengkat. Ku sabab geus pangmayarkeun, geus dipangmayarkeun ngan kenceling bae opatan teh mia ngajugjug gunung geulis. Mulang ka padepokanana anu katelah padepokan Linggar Dahana. Teu kacaturkeun lilana di jalan, urang singketkeun bae lalampahan opatan teh ka Sugrip pamiarsa. Satepina ka padepokan kayaan geus maju kasorenakeun. Nu opatan dibagiakeun ku reangna Soratong Geret jeung Turaes di gerbang padepokan. Sababaraha urang murid anu pareng jaraga kontan bae ting seleundeuk. Da puguh nu opatan teh kaitung para lulugu atawa senior maranehna. Ari di jero katembong dua urang jalma kedariuk dina palupuh kai anu geus lecir. Manehna ketelah Bah Jamuju jeung wawakilna nyatana Kiatma. Sedeng teu jarauh ti manehna hempak para murid. Diuk sila mari marendeko semu ajri. Barang Bah Jamuju keur cacarita mere wejangan ka para muridna kitu, ditepas aya nu uluk salam. Sing horeng Badri sabatur-batur. Sedeng Badri teh murid kepercayaan Kiatma, nyatana wawakil Bah Jamuju. Asyup, kadenge Bah Jamuju nitah asup. Atuh Darpan, Badri, Samud jeung Suha arasup sarta gukek dariuk hareupeun Bah Jamuju. Sanggeus Badri sabalad-balad ngarinum sarta kesang metuus, kadenge Bah Jamuju cacarita. Kumaha Badri tugas andika teh nah beres? Parantos Abah Guru. Serotos katampi ku pihakna Ragawesi. Terus kumaha? Nah maranehna bisa narima? Aya berkah Abah Guru. Pihak Ragawesi nampi aranjeunna tiasa ngamaklum yen Nyimas Nilam Sari teu acan hoyong nikah masih hoyong lalagasan. Alus ari manehna ngarti mah. Adalah di kumaha oge si Nilam teh karek oge 13 tahun keur memeujeuhna resep ulin. Mohon Abah Guru. Da harita oge anjeunna cacarita kitu. Nya. Nah di satengahing jalan teh manehna teu ngadenge beja. Beja perkawis naon Abah Guru? Yen dicameti galing aya uruar hebat nepikeun karagragan korban jiwa anu kacida lobana. Oh eta abdi oge kantos nguping. Mung dedenge tarak teu patos jelas. Terus terang bae satadina kaula hariwang inggis andika milu kaceot kapusiran dicameti galing. Aya berkah Abah Guru. Sim kuring opatan teu dugi kaceot. Ayeuna mah nya geus atuh. Nam kaditu bisi rek lareureuh capek meureun nya. Mohon Abah Guru, hatur nuhun. Cik kaditu. Saterusna Badri sapara kanca mulang ka saimahna bari mawa hate nu lugina. Sabab salian ti salamet tapi oge maranehna geus bisa ngalaksanakeun tugas kalawan hade. Peutingna Darpan dipanggil ku guruna. Nyatana Kiatma masih ngarasa penasaran, utamana ku dongeng opat muridna. Nu memang boga tugas penting di sagedengeun ngirim surat ka padepokan Ragawesi.
Jadi bener, si Widura teges binasa Darpan. Leres guru. Nu aneh kibari jasad tuluy dicacanda ku si Injuk Kabung. Dibabawa. Leres ba guru. Dibabawa kumaha maksud Andika? Muhun nika gandong. Mung bae moal sidik, margi kehalangan ku buukna nu jabrik tur gimbal. Aneh. Nageurana nahaon cenah jasad dari babawa? Duka Pugu Guru. Sim abdi sadaya kirang paos lawah rajin dinya nama. Kumargi waktu sarita, abdi sadaya teu wantun nyaketan tempat kejadian perkara. Inggis ku bisi rempan kusugan, kaceot tur ka baut Rajapati, pacengkadan. Kiat maka tembok unggut-unggutan. Teu sangka geuning. Si Injuk Kabung malah bener-bener muncul. Padahal umurna geus hampir 200 tahun leuwih. Laras guru. Padahal sakawit nama, ukur reka perdayak, Kirawun sabrakanca. Anu mika hoyong, peta pusakaan waya di Kidar Baseta. Takdir. Iya takdir. Ceuk Kiat mah bari teu kebat. Basa di luar ngadadak kadenge sada manuk juri. Kadenge manuk jurig teh disada deui. Malah siga aya anu ngagepluk luhureun suhuna. Siga sora gagak guru. Bener euy. Ayeuna mah naam ka itu gara balik. Reureuh sing jongjon. Duh, hatur nuhun ki guru. Malaur memang kuring teh tos kacida lungsena. Nya naam ka ditu. Harita keneh Darpan langsung undur ninggalkeun guruna. Barang jeung Darpan kaluar eta imah ngadadak bae Kiat mamukakeun jendela kamar. Geus kitu blesat, Kiat mah luncat ngabelesat. Ngadon ngudag-ngudag manuk jurig nu kokoleaban luhureun pucuk tetangkala. Kadenge manuk jurig teh disada deui. Muru kakidulkeun ka palebah kebon awi anu geuman. Malah terila anjog ka hiji tempat tuluy bae eta manuk teh nyerorot turun ngadon euteup dina hiji tak-tak jalma. Kacaangan ku cahya bulan eta jirim teh ukur ka ciri beleg-begna. Ka ciri beleg-begna wungkul ngajanteng dina dahan kai gede nu ngaroyong. Jep gagak teh jempe. Gantina satu-satu peuting nu disarada sapertigaan jangkrik jeung cari cangkas. Malah sosoer mah mane eces kadenge kiduleun tegal euri. Dua jirim katembong geus adu hareupan, dua nana rangtung dina dahan kai gede dina jarak kira-kira 3 depaan. Malah kadenge jirim jalma dieunteupan manuk teh nyarita. Bagea Yatma kumaha cager? Sae sun. Ceuk Kiat mah bari sungkem sikepna rengkuh bangun ajri. Ngadadak bae si Tergus hideung teh ngebutkeun leungeunna disusul ku ngagurilapna hiji barang nujul ka Kiat mah. Dina gerakan anu oleh tapis Kiat mah langsung nyanggap eta barang. Siut, gurilap, tetap. Tetela eta barang teh mangrupa jarum sagede harupat kawung. Tidinya aya hiji kertas leutik anu digulungkeun. Sanggeus dibeberkeun tur dibuka tetela aya sababaraha tulisan, sababaraha baris tulisan. Atuh harita keneh Kiat mah dibaca jeroen hatena. Sanggeus beres dibaca ka tembong Kiat mah unggut-unggutan malah pok bae manehna nyarita. Jadi tugas kaula teh ngabinasakeun sababaraha urang jalma anu kadaftar dina ieu kertas. Bener pisan Yatma. Kayak ku pihak kaula dibantu saolah-olah palakuna si Injuk Kabung. Sarta Andika ulah heran. Lamun dina waktuna loba jago bayaran ngincer jasad si Widura. Samalah 2 jago kolot anu geus kasohor hasil ku kaula didatangkeun ti puncak Gunung Lawu. Baruk. Tapi saha eta 2 jago kolot anu dimaksud ku salira teh?
Andika bakal kaget lamun ngadengena. Saha? Si iblis kembar ti Gunung Lawu. Hah? Si iblis kembar ti Gunung Lawu? Awak Kiat mah tembong ngaranju demi ngadenge eta ngaran. Sabab sakanya homanehna eta dua iblis teh geus teu kadenge deui bejana kira-kira 100 tahun anu kalaru. Tapi saur wartos eta dua iblis teh tos janten patapa di puncak Gunung Lawu. Eta beja memang bener. Tapi ku pinterna eyang sepuh, eta dua iblis hasil dilugaikeun. Sarta kiwari geus turun gunung, sejabalitungan jeung si Injuk Kawung. Ngan bae kaula ngelingan. Sabisa-bisa singkahan eta dua kolot sabab maranehna ngabogaan sifat aneh tur angin-anginan. Oh, unjuk sumangga Sun, unjuk sumangga. Tah, ayeuna mah kaula pamit. Mangga Nun, mangga. Garapak. Cacap nyarita kitu, manuk jurig langsung ngagarapak disusul ku ngolebatna jirim si Tergosideung ninggalkeun Kiat mah. Nu ukur bisa rumahuh bari tanggah ka langit neuteuk bulan anu ngan sapotong. Nakongkolak panonna geus kabayang. Sagedeung deui dunya pasilatan bakal genjlong marebutkeun jasadna Ki Widura. Cag urang tunda ka hareup kasamper deui lalampahan Kiat mah. Kocap di hiji tempat sejen. Pancegna di puncak Gunung Sanggabuana. Beja ngeunaan tiwasna Ki Widura geus cunduk ka eta padepokan. Puguh bae saukur sakur nu ngadenge eta beja teh lain deui ngarasa kaget tur sedihna. Utamana mah anu deuheus langsung ka suwargi saperti opat dulur sapadepokanana. Nu diantarana bae Ki Rundayan, Ki Gagu, Ki Subali, Katut, Ki Megantara. Disaksian ku para pini sepuh padepokan, harita keneh nu opatan langsung ngayakeun babadamian. Sarta meunang kacindekan, yen opatanana sejamiang rek ngajorag si Injuk Kawung. Maksudna tajalian rek ngarebut jasad Ki Widura anu terus dibawa ku eta jago. Ngaso heula ngaso kasugri pamirsa. Mangga nu bade ngaropi ngopi heula, nu bade kacarai heula. Dongengna urang ngaso heula sakedapannya. Ngaso heula ngaso. Rabbil alamin Allahu Rahman wa Rahim Qad qurba fatul mubin Innahu wasami'un Puji kagungan Pangeran Nu Maha welas tur hemat Gusti mangka muka urang baca Allah ya Rabbi mantena maha kuningan
Solawat solawatan barokat barokatan ala Muhammad Rasuli wa ala ali wa sahbi. Salam sinareung solawat muga netes ka Muhammad, natrat ka para karabat, para ahli jeung sahabat. Solawat solawatan barokat barokatan ala Muhammad Rasuli wa ala ali wa sahbi. Salam sinareung solawat muga netes ka Muhammad, natrat ka para karabat, para ahli jeung sahabat. Salam sinareung solawat muga netes ka Muhammad, natrat ka para karabat, para ahli jeung sahabat. Solawat solawatan barokat barokatan ala Muhammad Rasuli wa ala ali wa sahbi. Salam sinareung solawat muga netes ka Muhammad, natrat ka para karabat, para ahli jeung sahabat. Kasugri pamiarsa sabada tadi urang ngaso nutos ngaropi nutos kacarai mangga gira maranco deui payunan radio nasewang-sewangan urang teraskeun ieu jejer carios anu nuju dipedar ku Kang Gilang sapara kanca. Mangga wilujeng ngadangukeun. Atuh sanggeus sagalana tarapti ngan bral bae opatan miang ngajugjug ka wilayah Pakidulan. Nahabet ngajugjug Pakidulan sabab ceuk beja nu bisa dipercaya eta kokolo teh muruk ka sisi basisir laut kidul. Sedeng anu rek dijoragna nyatana si Inju Kawung harita teh manehna keur leumpang sisi leuweung anu kacida pisan geueumeunana. Leumpangna kawilang aneh ngagulusur siga nu teu napak kana lemah. Pangna disebut ngagulusur sebab sukuna teu kaciri ngalengkah. Kahalangan ku buuk anu panjang turta gimbal persis sakumpulan Inju Kawung. Sakapeung jirimna tembong, sakepeung deui saruk jeung rajegna tatangkalan atawa kakayon anu aya di sabudeureunana. Nyingkahan tina panenjo jalma. Sangkan teu kaget atawa reuwas mun sakalian ningali kaayaan dirina. Barang nepi ka hiji tempat, reg ngadadak bae si Inju Kawung ngeureunkeun lengkah sukuna. Hiji tempat anu rada lega, tapi di sakuriling bungkingna barala ku tutuwuhan jeung tangkal kai anu galede luhur. Kadenge manehna seuri siga anu mengitea. Nyilap sora-sora satu leuweung kaya ning manuk maung bagong jeung sajabana. Panona anu colat lir mata mayit. Buburilangan jeroeun buukna anu jembet tur kandel. Barang cacap si Inju Kawung seuri. Burisat. Kadadak bae dina bala aya nu ngaburisat lir eurih ka tebak angin. Rabeng di sakulinginana.
sing horeng rupa-rupa pakarang anu dilempagkeun ka manehna. Ngan kalolobaanana Jamparing jeung peso tengor sagede jempol leungeun, tapi sabangsa gendir jeung tumbak oge aya. Kadenge si Inju Kawung seuri bari ngeluarkeun kadua leungeunna. Anu rigil teu beda di ceker hayam. Logodor. Warr. Bareng jeung leungeunna anu kaluar, rupa-rupa pakarang anu nyerang manehna teh ngadadak eureun di satengahing jalan, ngarambang kitu bae disabudeureun si Inju Kawung. Si Inju Kawung ngalengkah bari teu oleh seuri. Jamparing panah tumbak jeung peso anu kadupakan langsung maruragan. Teu beda tirang-rang anu katiup angin. Malah nu sejena oge sarua pating garepluk terus ting perengkel nepi ka sagede-gede korek api. Teuing geus ngalalep ati naga atawa maung. Di tempat sepiki aya welasan kunyuk anu neang mara bahaya. Si Inju Kawung kadenge nyoara, sorana parau lir sora gagak nyarita. Jeleng, jeleng. Barang cacap nyarita kitu ngaradak di nu bala aya nu laluncatan. Sababaraha urang jalma anu dedeg pangadegna jerangkung gede malah can lila maranehna narangtung di sabudeureunana. Si Inju Kawung rabul aya nu kaluar bari sapakarangna. Pakaianan arane pon kitu deui rupa-rupa pakarang anu dicarakelna. Ngan anu jelas tiap pakarang hiji ge taya anu teu matak bahaya, sakurang-kurangna geus dikeuman ku racun anu kacida hebatna. Pasrahkeun eta layon si Widura ka kaula. Ceuk hiji jalma anu aya di hareupeun si Inju Kawung, umurna 50 tahunan, beungeutna codet parat nepi ka palebah tarang. Silaing kumawani muka sumut hareupeun kami. Nah geus siap narima akibatna, ha? Ulah sombong. Pikeun kaula binasa tina patarungan mangrupa hiji kasampurnaan sajati minangka kaum walungan talaga. Halus. Kami resep jalma-jalma nu nyatria. Inju Kawung. Ngadadak hiji jalma nu papakeana sing sarua bodas nyarita. Bari katempong ramo-ramona nyerekel tasbih. Antara patapan awan bodas jeung Andika teh boga gantar kakaitan. Tapi kunaon Andika bet ngabinasakeun murid-murid kami? Bener, jung padepokan Candra Kembar. Tu boga memusuhan. Tapi Andika kolong mergasa murid-murid kami nepi ka salosin leuwih dina kayaan meureut. Wah, nu jelas ngaing hayang hadiah gede ku cara ngarebut jasa di Widura. Bener. Ceuk nu sejena ting gorowok ti ditu ti dieu. Ngalantarankeun si Inju Kawung ngahes-hes deui seuri. Jadi eta alesanana pangna Andika sakabeh ngagabungkeun diri pikeun ngantri mangmukakeun gerbang neraka. Umpama kitu, Sor, saha anu rek pangheulana asup ka jero neraka, geura maju. Nah Andika, Ceuk si Inju Kawung ditungtungan ku nunjuk
kanu begetna codet teh. Sia memeh nita asup ka batur. Asup heula Andika sorangan ka neraka. Batur-batur, maju. Kawung murag kana lemah. Awak si bedog bulan sabit geus meureut manten. Waktu ningan sakilat. Embun-embunanana beunang diranggem ku ramo-ramo si injuk kawung nu ramakah bae dina sela-sela bibirna. Ningali kitu mata colat si injuk kawung ngaburileng. Malah teu lila nyarita ku sora nu tetep parau lir sora gagak. Saha Andika duaan anu sabenerna? Kumaha ningulinkeun raga manusia sangeunahna? Si codet seuri nepikeun ka ngalagedai ditempas ku si pakaian bodas dina soran ini. Teh kudu loba tatanya sia injuk kawung. Hutang pati dibayar ku pati. Hutang nyawa dibayar ku nyawa sia deuleu. Nah siapa seri ha? Memang aya nu lucu. Disebut lucu mah henteu. Ngan rada-rada aneh. Rada-rada aneh kumaha sia teh? Sabab teh gugur teu angin. Panggih ge ajan diraku. Panggih ge ajan diraku aing ujug-ujug ngahutangkeun nyawa ka Andika. Coba pikir senyeces. Nah salah naon kaulah nyebut omongan Andika rada-rada aneh. Bener oge caritaan teh Andika teh injuk kawung. Ngan para lu dikanyahokeun yen dua orang awewe anu geus ditandasa dicameti galing ku Andika. Sanyatana mah murid-murid kaula wungkul deuleur sia teh. Maksud Andika Sumayang jeung Anting Wulan. Bener deuleur? Teng manuk teng anak meraku kunjungan. Muridna licik, tangtu guruna leuwih licik. Aing mah teu rumasa licik sia. Nyumput dina agama manusia segen. Nah eta teh bisa disebut licik. Teu kudu loba bacot sia. Memangna kajahatan naon anu geus dilakukeun ku dua murid kami. Nepikeun ka Andika kolu mergasa tangka jadi regang. Sok komo si Anting badan nepi ka rangsak ku balati. Manehna geus kumaha nginjem ngaran kami. Pikeun ngarebut peta pusaka di Sidar Baseta. Cih, pirane sakitu. Piraku taya hampurana. Perkara ngaran pikeun kaula teh jadi masalah. Nu jadi soal manehna geus mergasa ratus jiwa. Anu teu tuah teu dosa. Hah, siga si laing anu bersih bae injuk kawung. Dengekeun, poe ieu jiwa si laing kudu ngalayang pikeun nyang hareup ka raja neraka. Nyusul dua murid kaula anu geus perlaya. Dewa nebus dua jiwa murid kami. Hayat. Cacap nyarita kitu, si pakaian bodas langsung narajang. Awak ngegajleng sedang ramo-ramona anu geus ramakah langsung ngolebat treknya betunggul nu ngajentul hareupeunana. Sarangkum hawati iskontan ngahiuk ngingraikeun buuk palebah beungeut si injuk kawung. Breh katembong raraina lir catang garing. Matana oge colat lir mata mayit nu geus taya nyawaan. Prak! Dua dampal leungeunna patarema. Bareng jeung ngariutna awak si pakaian bodas serangan Cicodet nyaho-nyaho geus ngahiuk murudada. Serangan Cicodet katahan ku tameng anu mangrupa buuk. Sarta hiji leungeun ngalogodor ngaranggem beungeut Cicodet. Kadenge Cicodet ngahanju. Barang jeung ting kudu purukna dua jirim tina kaayaan meureut. Ngadadak bae di nu bala aya nu pating cirihil disusul ku pating gaya bagna dua bayangan jalma. Pating kalayang lir dua Garuda Eunteu.
Kalayang goyabag celeg. Dua jalma geus ting jaranteng hareupeun si Inju Kawung, nini jeung aki-aki. Mata kaget ku keuretan beungeutna anu teu dipikeun sasir alias kembar. Nu ngabedakeun teh ukur dina cara meungkeut buukna wungkul. Mun si nini mah digelung jucung, sabalikna si Aki mah ukur ditotopong meungkeut buukna anu geus camut-mut bodas. Malah ka tembong anu nini mah nyanyakel iteuk hideung dina awi kaboa. Ngadadak bae tiluanana sareuri. Beuki lila beuki tarik ngeundeurkeun eta patempatan. Tatangkalan jeung kakayon anu aya di sabudeurana aroyag-oyagan hebat. Siga aya nu ngendag-ngendag ku tanaga raksasa. Bertep bagula lumpat kagareuwahkeun. Garapak manuk julang ngagarapak monyet ting jerawet maung tinggal laur pokona sasatoan anu aya di sabudeurana eta leuweung langsung ting balecir. Sieun ku kaayaan alam anu ngadadak gonjang ganjing ditimbulkeun ku sababaraha manusia sakti. Kolebat, gulusur. Sakali imah ka tembong jirim si Inju Kawung anu marupa kalangkang hideung ngolebat narajang si Aki anu katelah Kiraga lemes. Awakna ngagulusur, buukna panjang nyapu bumi nimbulkeun sora anu seah mata keung. Sedeng ramo-ramonan anu regel kawas ceker teh ngaheat dihandap rek ngorawot bujal Kiraga lemes. Kumaha hebatna serangan si Inju Kawung mangsa harita. Sabab tong boroning kena kabenturan karek paantel kulit ge awak lawan bakal meureut nepi ka garing. Wush kriut. Ngadadak tangkal salam anu aya tukangeun Kiraga lemes ngariut kasamber ku angina wungkul tangka sagede itu. Sedeng Kiraga lemes nu geus aya gigireun si Inju Kawung nimpukeun peureupna nu geus dieusi ku aji sagara geni. Tapi si Inju Kawung teu ngejat, sabalikna manehna ngadon malik bari muirkeun pigelang leungeunna nu rek dipake ngarampid ramo-ramo leungeun lawan. Kiraga lemes nu surti kana kahayang lawan teu ngaladenan. Samemeh pigelang leungeunna dicerek. Impuganana geus ditarik, gantina dampal leungeun anu hiji deui geus meber. Rek ngajeblag dada si Inju Kawung. Wush. Kadenge sada anu ngabledug. Basa tangkal gede kahancaku sagara genina Kiraga lemes. Sedeng si Inju Kawung hasil ngejat teu wadi gagabah nadah serangan lawan ku buukna nu ajaib. Dorok-dok, kubrak. Tangkal nu sakitu gedena teh langsung runtuh dina kaayaan tutung lir ka bentar ku gelap. Hiu, kolebat, corela. Sabot kitu si nini raga arum oge teu cicing ka Sugri. Ka tembong awak geus ngolebat bari ngagebukeun iteukna. Rek dipake meupeuh anu ngajentul lir tunggul Kawung. Kuros-sarosana tanaga sinini buuk jeung pakaian si Inju Kawung kuat kangelebet lir ditiup angin topan. Tapi pikeun si Inju Kawung taya kasieun. Bari nyangegangkeun kadua suku ngadon masang kuda-kuda. Kadua leungeunna diangkat dipake nada. Deui kadenge sora nu ngajelegur lir gunung Bitu. Basa dua kekuatan bentrok di Jomantara. Taneuh disabudareun si Inju Kawung ngabareok amburadul sedang awak sinini ngajaul deui kaluhur dina kaayaan awak anu geus meureut. Ngan bae samemeh loyonan niban kana lemah, Kiraga lemes geus ngajorelat nyanggap kembaranana. Lamun si Inju Kawung mah ugal-ugil hayang ngaluarkeun awakna anu geus mebesret dada. Sabalikna, Kiraga lemes ngagolerkeun kembaranana anu geus jadi layon. Laju dilengkahan metakeun elmu rawarontekna. Waktosna saeb ka Sugri. Mangga urang cekapkeun dugi ka dieu heula ieu pedaran dongeng anu judulna Uru Ara Cameti Galing episode si Inju Kawung. Urang teraskeun deui hanca dongengna enjing
dina waktu sareng galur anu sami. Kang Gilang saparakan pamit, wilujeng kantun permios.